Awak nama heueuh sarua jeung nu tadi kan beungeut geuning beda. Nya heueuh atuh. Eta bisa jadi kos kieu dikumahakeun anak batur. Hah? Dihamplas. Saha deui nya budak teh nu sok ka dieu teh anu kepala deui datang. Oke. Aki jadi ingat kasihan su ieu budak ka mana wae ieu geus teu embal-embal ya. Hirup kene apa henteu budak teh. Ingat terakhir teh budak eta teh mawa pamajikanana ka dieu hayang didangdanan. Ameh geulis 3 model cenah. Aki teu nyangka eta budak pamajikanna si Hansu. Didangdanan kuat 3 boneka eta budak. Teu nyangka oge aki ka anak aki eta si Umay. Kitu-kitu ge budak teh bisa geuningan. Kadang-kadang banget batur kuat nepi ka 3 boneka. Teu nyangka aki budak diajar di mana eta. Jeung teu beja-beja deui ka aki eta budak teh boga usaha wedding teh naon teh teh ngaran lah. Asa isa inget aki teh. Dasta apa nana teh. Kayak. Oh nya, the Asta Wedding mun teu salah mah teh ngaran usaha si Umay teh. Harita mah kerjan puasa aki amplop teh. Teu karasa ayeuna mah geus bulan puasa. Sampurasun, assalamualaikum. Sampes asa hajang ieu. Biasa Ki, aduh kumaha damang Ki. Aduh. Saha ieu? Hansu. Oh, jangan Hansu. Pangestu, ieu arek nanyakeun si Umay, aya teu? Aya naon nanyakeun si Umay? Pan ayeuna teh ieu teh pamajikan teh hayang rada didempul, meh rada geulis. Didempul. Heeh. Jika mobil kayak gitu didempul. Lain, maksudnya dibedakan. Ieu tah ngeulis kos batur. Aya teh si Emang si Umay bisa ngadang-dandan? Bisaeun. Penting aing teh nyaho punya Umay. Bisaeun apaan cenah eta hari teh sok bareng jeung The Asta teh ya geuningan. Oh, bener. Pan halus eta make upna. Coba cik. Umay. Ya anu yang anjang. Naon Ki? Eta ajak hancur neangan Umay. Aduh si cantik. Iya ini. Ya. Ya cara laki tapi gitu gila gua siapa diomongan ge halarese wae. Ka dieu teh Mai, hayang menta pangadempulkeun pamajikan ieu. Naonna barolong didempul. Tatak. Beungeut atuh. Eta mah cik aki hayang nyaho coba adang-adang mana kos kumaha. Apa narita bisanya? Bisa Ki. Pokona teu beda ka aing bisa ngadang-dandan. Rek naon teh jadi dina kaki. Nya aki hayang didangdanan ame kos anjas marah. pokona didangdanan single list. Ya, percaya lah ka iya ini. Ayo atuh geus ngomong wae dangdanan Bang. Ayo. Kali ini kita ketemu klien kembali, istrinya Bang Injong atau Hansu. Mau kita bikin make up secantik mungkin ala-ala Injong. Ya, kita tunggu nanti ya hasilnya. Check it out.
Oke guys, kali ini kita sudah selesai nge-makeover istrinya Hansu. Ala-ala apa ya? Akad nikah tapi nggak tanpa meletong ya Nek. Oke. Kasih komenannya aja buat The Astrology. Thank you. Ngalingnya. Mana coba aing hayang ningali hasil make up sih ya. Nah. Ya no tadi asup teh apa majikan si Oh iya. Ati ya. Kuning beda, ati teu bau aya nama. Coba kali deket coba di dia. Coba. Coba akhirnya dia. Awak mah heueuh sarua jeung nu tadi kan beungeutna kuning beda. Nya heueuh Gelis. atuh. Eta bisa jadi kos kieu dikumahakeun anak batur. Hah? Kumaha, coba. Dihamplas.